Nyai Ronggeng. Nyi Ronggeng loba nu nganggap saukur dongeng nu teu puguh juntrul jeung rengkolna ukur natrat jadi sajarah sastra pitutur. Tapi sing ingat hiji basa nu geus lana tinangtu aya sasakalana. Saha nu haat saha nu iceus kana ieu perkara. Lodaya Puragabaya gesan tandang sajamidang, lodaya maung karuhun ngagaur anu ditunggangan ku raja kami nace permana bari ngabar pusaka kujang kabuyutan Karawang. Waluh bakal melaksaman nepikan diproklamirkeun anak ieu nagara. Ieu teh malulu biasa para pejuang, para karuhun nu geus paekoso nandonkeun jiwa jeung ragana pikeun kamardikaan negara. Tapi cing ieu nu disebut pejuang sakabeh kudu rongkah di medan perang di Karawang. Nyi Ronggeng midang najan marah diraga tanpa sukma, tapi inya dirisi upati nggoning bebela kalemah say. Nyi Ronggeng sre belum jangkul ulin sopir ambuing Nyi Ronggeng ngibir ikik manis mapais wanda lindak tibalan atak kabembang ing arulang eta solendang aya maksud Mata kookeun jeung mata simeteun sakur nu ningali harta pakaya penjajah kaala pangeussi pesakna kaeret ku perbawa Nyi Ronggeng ngelit lain alat pikeun geuning pikir curang lampah tapi sasireun sabeunjeureun pikeun modal perjuangan. Najan
bujur mungkat doian bebel ajak lemah cai demi harga diri lagi. Ronggeng dirongrong pada ngerincing raga lirnu tanpa sumpah ngejaga wibawa kehormatan bangsa hante tulih kadirina asal rakyat maslahat. Hiji mereka di kemudian berjuang pahlawan senjata lain ukur dua senjata tapi ada negara Jiwari nyirongge ngan kari dongeng Nindah rupa jadi kembang buruan Tekurang nu cecep jeung bumi asih Tipi hari kaki wari Nyironggeng apa anu salah harti Nyironggeng padungdung ngemprong di panggung tempat germat paler kabingung zaman kita lama Nyironggeng tetap berjuang sejak tandang sejak midang ngayonan tantangan zaman. Lodaya Puragabaya